Bapak? Bapak? Naon atuh sayang kamu teh gogrowokan ku saeng mero bagong. Bapak selingkuhnya? Astagfirullahaladzim. Cika tuh ieu teh isu keneh ulah nyari pigluteun geura. Era aku tetangga. Lah aya ka era ali selingkuh teh eranya. Selingkuh jeung saha ieu teh? Ieu saha? Tah, saha ieu? Nu ngaranna Opik Lin. Heuh, eta saha? Eta si Opik tukang kerupuk teh. Alah, waduh, kes lu teu apal we nomor awewe ieu mah. Hah? Teuing pokona mah hapus nomor eta teh yang nyaho. Aneh aing make apaleun nya euy. Oh, ku si Samsul. Samsul. Akulan, Pak. Ka dieu si maneh? Aya naon, Pak? Umeh HP bapaknya sia. Henteu Samsul mah adu HP. Alah tong sok bohong maneh Samsul siapa Mali? Bapak can pernah ngajarkeun ngabohongnya ka budak bapak. Jujur sia. Henteu, Pak, bener sumpah. Heuh nah tuh make apaleun inung maneh bapak seling. Apaleun naon, Pak? Geus ulin kitu. Aneh aing make apaleun nya euy. Kenaon jaket? Ku sia nyaris mani bejakeun. Dibejakeun naon tak kurak? Itu kayak ribut gara-gara pakapangi selingkuh. Ulupan maneh apa menaing sapopoe na jeung maneh ngapoe? Kawan-kawan. Ada aku si eta meureun. Ya mau mungkin tak kurak bodas sih eta mah. Pasti hatinya ge suci.